A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu alam bimuradi. Wa minan nasi sareng eta tetep ti sapalihna manusa man ari jalma yatakhidu ngajadikeun itu man min dunillahi ti salianti Allah goirihi tegesna salianti Allah angda dan kana pirang-pirang anu nandingan asnaman tegesna pirang-pirang berhala atawa patekong yuhibbuna anu mika cinta itu mayyatakhidu min dunillahi hum ka itu angdad ieu teh muroatan lima man ngaraksa kana maknana lapad man mentak dijamakeun bita'dhimi ku cara ngagungkeun wal khudu'i jeung handap asor rendah diri kahubillahi sapertikeun cinta ka Allah ay kahubihim tegasna sapertikeun cintana itu mayyatakhidu lahu ka Allah walladzina jeung ari jalma-jalma amanu geus ariman itu ladzina asyaddu eta anu banget naonana hubban rasa cintana lillahi ka Allah min hubihim tibatan cintana itu mayyatakhidu min dunillah li angdadi ka pirang-pirang patung atau patekong li annahum karena sayaktosna itu ladzina amanu la ya'diluna eta moal berpaling itu ladzina amanu anhuti Allah bihalima kalawan tingkah anu mana bae wal kuffaru jeung ari jalma-jalma anu kalufur ya'diluna eta bakal berpaling itu kuffar fisiddati dina waktu ripuh ilallahi ka Allah walau taro jeung lamun teh mah ningali anjeun tafsiru tegasna ningali anjeun ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzina ka jalma-jalma dolamu gus darolim itu ladzina bitikhadil angdadi ku ngajadikeun pirang-pirang patekong atawa berhala atawa patung idh yarawna dina nalikana narempo itu ladzina dolamu bil bina'i kalawan diadegkeun lil fa'ili kana fa'il wal maf'uli jeung kana maf'ul bisa dibaca maklum bisa dibaca majhul bisa dibaca idh yarawna bisa dibaca idh yurawna yubsiruna tegasna narempo itu ladzina dolamu al-adzaba kana adab la ra'aita maka yakin ningali anjeun amron kana perkara aziman anu pohara badagna wa id sareng ari lafad id bi makna idza eta tetep kalawan makna lafad idza annal kuwata kana sayaktosna kekuatan ayli annal kuwata tegesna karena sayaktosna kekuatan al qudrata tegesna kekuasaan wal golabata jeung kemenangan lillahi eta tetep wungkul milik Allah jami'an barina anu sakabehna halun ari lapad jami'an eta jadi hal tarkibanana wa annallaha sareng sayaktosna Gusti Allah syadidul adzabi eta anu banget nyiksana wa fi qiraatin sareng eta tetep dicarioskeun dina hiji qiraah yaro adalah pad yaro bitahtaniyati kalawan make titik dua di handap alias make iya wal fa'ilu sareng ari fa'ilna domirus sami eta domir anu kembali ka anu ngupingkeun alias ka muhatab wakila sareng dicarioskeun alladzina dolamu adalah pad alladzina dolamu pahia mangka ari lafad yaro bimakna ya'lamu eta tetep kalawan makna lafad ya'lamu artina ngayakinkeun wa anna jeung ari lafad anna wa ma jeung kalimah ba'daha tetep itu ma sabada lafad anna sadat eta nempatan itu madkurah masadal maf'ulaini dina patempatan maf'ul 2 wa jawabul lau jeung ari jawabna lafad lau mahdzufun eta anu dibuang wal makna sareng ari maknana lau alimu eta lamun teh mah ngayakinkeun itu ladzina dzalamu fid dunya di dunya siddata adzabillahi kana bangetna siksa Allah wa anal qudrata jeung sayaktosna kekuasaan lillahi eta tetep wungkul milik Allah wahdahu baina saji Allah waqta muayanatihim dina waktu papendakna itu atau dina waktu kembali na itu ladzina dzalamu lahu ka Allah wa huwa jeung ari itu waqta
yaumul kiamati eta poenan kiamah. Lamat takhudu maka yakin moal ngajadikeun itu ladzina dzalamu min dunillahi tisalianti Allah andadan kana pirang-pirang tandingan atau patekong atau berhala. Id tabarro'a tegesna dina nalikana berlepas diri lubaran. Badaluun ari ieu id eta jadi badal tarkibanana min id tina lapad id qoblahu dina samemehna. Jadi ieu id tabarro'a alladzina tubi'u teh jadi badal tina id yarawnal adzab. Idza barro'a dina nalikana berlepas diri saha ladina jalma-jalma uttubi'u geus ditaluturkeun itu ladina airu usa tegasna pirang-pirang pamimpin minal ladina ti jalma-jalma ittaba'u geus naluturkeun itu ladina ai angkaru tegasna alingkar itu ladina tubi'u idlalahum kana ka sesatan itu ladina taba'u. Wa qad ra'au jeung nyata geus narempo itu ladzina dzalamu al adzaba kana adab wa taqatta'at jeung geus terputus utipa diatafkeun lafad taqatta'at ala tabarru'a kana lafad tabarru'a bihim ka itu ladzina tubi'u anhum ti itu ladina taba'u. Naon al asbabu pirang-pirang sabab. Al waslu tegasna perantara alati anu kana geus bukti itu lati bainahum eta tetep di antara itu ladzina tubi'u jeung ladina taba'u fid dunya di dunya minal arhami nyatana pirang-pirang kanyaah wal mawaddati jeung pirang-pirang rasa cinta. Wa qala jeung ngomong saladzina jalma-jalma ittaba'u geus naluturkeun itu ladina lau anna lana karrotan panatabarro'a minhum kama tabarro'u minna kana kaul anu neme. Lau anna lana lamun teh masa nya-nyana eta tetep pikeun urang sadaya karotan aya kesempatan rojatan tegasna kembali ila dunia kana dunia panatabarro'a maka pasti bakal berlepas diri abdi sadaya minhum ti itu ladina tubi'u ail matbu'ina tegasna jalma-jalma anu dituturkeun kama tabarro'u sapertikeun geus berlepas diri itu ladzina tubi'u minnati abdi sadaya al yauma dina poenan ayeuna. Walau sareng ari lapad law litamani eta tetep ngabogaan makna tamani ngarep-ngarep. Wa natabarro'u jeung ari lapad natabarro'u jawabuhu eta jawabna lapad law. Kadzalika nya kitu deui sapertoskeun iraatullahi alaihim mere ningalina Allah ka itu ladzina dzalamu ay kama aro tegasna sapertikeun geus ningalikeun Allahum ka itu ladzina dzalamu siddata adzabihi kana banget siksana Allah wa tabarro'a jeung berlepas diri saba'duhum sebagian itu ladzina dzalamu min ba'din tinu sawarehna deui. Yuri ningalikeun Allahum ka itu ladzina dzalamu yuri ningalikeun hum ka itu ladina dzalamu sahallahu Gusti Allah a'malahum kana pirang-pirang amalna itu ladina dzalamu as-sayyi'ata anu garoreng hasarotin barina anu jadi kesedihan. Halun ari ieu hasarotin eta jadi hal tarkibanana nadamatin tegasna anu jadi kesedihan alaihim ka itu ladina dzalamu wa mahum jeung teu ari itu ladina dzalamu bi khorijina eta anu kaluar kabeh minan nari ti neraka ba'da duhuliha dina sabada asupna ka itu neraka wa nuzila sareng diturunkeun fiman di tingkahna jalma haroma geus ngaharamkeun itu man asawa iba kana pirang-pirang onta anu dilarang dimanfaatkeun wanah waha jeung saumpamana itu sawaib. Naon ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan al ayah wahyu anu neme ayat anu neme ya ayuhan nasu he inget jal manusia kulu ngadalahar maraneh kabeh mimma tina perkara fil ardi tetep itu ma aya di bumi halalan barina anu halal halun ari ieu halal eta di hal tarkibanana toyiban anu direken hade direken ngeunah sifatun ari ieu toyib eta jadi sifat muakidatun anu nguatan mustaladdan tegasna anu direken ngeunah
wala tattabi'u jeung ulah naluturkeun maraneh kabeh khutuwati syaitoni kana pirang-pirang langkah setan. Turu kos syaitoni tegesna kana pirang-pirang jalan setan tazyinahu tegesna kana hiasana setan, innahu kana saektosna setan lakum kamaraneh kabeh aduun eta anu ngamusuh mubinun anu jelas anu pertela. Bayyinul adawati tegesna anu jelas ngamusuhna. Innama ya'muru pastina wungkul bakal nitah setan kum kamaraneh kabeh bisui kana kagorengan, al itsmi tegesna dosa, wal fahsya'i jeung kana perkaruksakan atau anu keji, al qabihi tegesna anu goreng syar'an dina mungguh syariat. Wa antakulu jeung kana yen ngaromong maraneh kabeh alallahi atas Allah ma kana perkara la ta'lamuna teu arapal maraneh kabeh kana ma min tahrimi ma nyatana ngaharamkeun perkara lam yuharram teu diharamkeun itu ma, wa ghairihi jeung saliantina itu ma lam yuharram. Wa idqila jeung dina nalikana dicarioskeun lahum kaitu kufar ail kufari tegasna ka pirang-pirang jalma kafir naon ittabi'u ma anzalallahu ilaih kaul anu neme. Ittabi'u kudu naluturkeun maraneh kabeh makana perkara anzala geus nurunkeun sa Allah Gusti Allah kana itu ma minat tauhid nyatana tauhid wa tahlili thayyibati jeung halalkeuna kana pirang-pirang perkara anu ngeunah. Qalu maka ngaromong itu kufar la kana kaul anu neme la henteu balna tabi'u balik tana luturkeun urang sadaya makana perkara alpaina geus mangihan urang sadaya wajadna tegasna mangihan urang sadaya alaihi kana itu ma aba anak ka pirang-pirang nenek moyang urang sadaya urang kabeh min ibadatil asnami nyatana nyembah kana pirang-pirang patekong kana patung kana berhala wa tahrimi sawaibi jeung haramkeun sawaib onta anu teu meunang dimanfaatkeun wal bahair jeung onta anu dipotong celina. Qala ngadauh Allah Ta'ala mahalur Allah awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun kana wahyu anu neme ayat tabi'una nah naluturkeun itu kufar hum kaitu aba'ahum walau kana jeung lamun bukti saha aba'uhum pirang-pirang nenek moyang kakek moyangna itu kufar la yaqiluna eta teu berakal teu mikir itu aba'uhum syai'an kana hiji perkara oge min amri dini tina urusan agama wala yahtaduna jeung teu narima pituduh itu aba'uhum ila hakin menuju kebenaran wal hamzatu jeung ari hamzah walau kana hamzah istifham lil ingkari eta tetep pikeun makna ingkari ngaingkaran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.